Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga urang teraskeun deui kana nadom kitab Sapina dina pasal nawaqidul wudu'i arba'atun. Bismillahirrahmanirrahim. Opat perkara nu matak ngabatalkeun kana wudu hiji-hiji pek apalkeun. Kahijina aya anu kaluaran ti salah sahiji dua palawangan. Tina kubul dubur angin jeung bangsana angin lamun mani anu kaluarna. Ilang akal sabab sare kaduana angin lamun jalma nu diuk sarena. Sarta tetep terubah waktu sarena dina tempat anu dipake diukna. Paantel kulit awewe jeung lalaki sarta gede duana natur ajnabi. Teu aya nu ngahalangan antarana awewe jeung lalaki tah katiluna. Opat nyabak kubulna bangsa adami anu bunder dina dubur masing ngarti. Dampal leungeun atawa dampal ramona anu dipake nyabak lain tonggongna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.